ku manehna mah nyebut encep heeh Kang eueuh dawala dek eta ngomong hareupeun manehna mah bari nage atuh jempe da ceuk agama oge jempe ge ibadah tibatan cekcok ti paseaeun kasep Allah nun keur naon dia wayah dalem teh pamilon ti Madukara ti Amarta pamilon leres ngeunaan milarian Wahyu Cakraningrat kumaha aya hasilna ningakeun dikersakeun kaula teh parantos padu duaan sareng eta Wahyu Cakraningrat kalayan parantos ngawangun loro-loro ning tunggal parantos ngawangun oro-oro ning baran loro lain horo doraka kakolot gitu Pak Haji ini macam geus ngawangun loro-loro ning tunggal antara Abimanyu sareng Wahyu Cakraningrat hartosna parantos ngabaju miraga sukma eyang bisi teu apa eta Wahyu Cakraningrat teh anu tuang raka nya eta Mandrakomara wayahna eta Wahyu anu geus ngancik di hidup teh cabut teuing dikeun anu jadi lanceuk ari sababna pangeulana nu kancikan Wahyu lintang ti Mandrakomara wayahna hidup kudu ngelehan maneh sabab itu Mandrakomara ayeuna keur ceuring ka bangini lamun teh mah ayeuna eta Wahyu teh dibikeun dina harti eta budak pakalara jeung tungara malahan bakal kagegeloan kituna kasih hidup jalma anu sabar tur tawakal eta Wahyu pikeun ka tuang raka gerak bijiekeun deui tina wujud hidup gerak pikeun ka tuang raka jeung deui bari nage eta Wahyu teh geus ngancik ka Mandrakomara wayahna bikeun deui ijar meneng yuk teu kaharti jeung ingat meneng Gusti petengah tinira jar meneng Gusti petengah tinira lir kalimpudan mega bodara aurlan mega putih wala salin sumabda iya naon kedah kumaha ngaluarkeunana ieu Wahyu Cakraningrat upami teh mah parantos sapertos barang pusaka atanapi keris tiasa pisah tadi ge pan parantos ngawangun loro ning tunggal kedah kumaha jeung babari kumaha ai Wahyu Cakraningrat teh asupna ka jelema teh kanu paeh kanu hirup
Jangan kanu hirup, mungkin kanu paeh mah paling bilatung, tak geuning ngarti. Carana wayahna eta wahyu supaya ngencar tina wujud dia teh kudu ngalewatan heula paeh sakedeung. Cing ingat karena ayat-ayat pangeran ke di mana geus dipaehan bakal dihirup deui. Kadinya mawana teh nu awam aja. Tah agama katarima kudu awam jilaka we. Geuleuh kabatur nyawa kabatur keur kepentingan diri pribadina memawa ayat geus sok. Cilaka. Ayat pangeran dipakai kedok bari padahal hatena dengki wah cilaka teh jelema teh. Mawa dalil pangeran bari hirup rek karugikeun batur. Cilaka teh euy. Bahaya. Seseur teh teh. Kumaha kira-kira na? Ampun yang. Hayu marek dipaehan di kumaha sakedeung mah lila. Asal geus keluar. Kumaha cepot? Ieu teh yang. Tong sok kitu. Punten atuh gan ah. Gan. Aula manggarela sedap. Punten gulan. Kayak itu naon naik pipiluan sia teh sanes bade pipiluan abdi mah punten agan sok lauk buruk milu mijah piritan milu nogan sia rupina pangemut abdi sieun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana. Ya. Piraanan hirup jadi kekeser sia teh. Upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor. Oh, jarang blok. Keune abdi mah eta kekeserna. Hirup jadi tampolong, apa tampolong teh pinuh, bakal ditaplokeun kana beungeus salira. Kurang ajar sia bangsat. Parantos kapalingan naon ku sim kuring. Ieu teh eyangna deuleu. Yang sah. Ya suata masa kedeng di istrena jadi pejabat di negara Astina. Jadi menteri perhubungan. Ngahubung-hubungkeun naon? Ya. Ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh asuata mah nu datang pan meunang 3%. Maklar seni. Ampun. Panuhun kulan. Upami salira bade nyanak Wahyu Cakraningrat anu parantos ngancik ka Bajung Meraga Sukma ieu ka Dunungan Simkuring sami sareng bade maehan Dunungan Simkuring. Ta Simkuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan abdi kuramana Omat cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu marenganana cing tanggung jawab. Ta abdi teh bade tanggung jawab kana kasalamatan ieu. Bogan abdi parantos nu kasanggupan jadi sahabai anu ngaganggu ka ieu juragan Abimanyu mau ngamuk Gajah Meta paripaosna anu aya di leuweung ieu. Rupina anu bakal jadi cikal bugang teh abdi heula. Aswata mah nang gelut aswata mah. Nang gelut. Nang gelut. Can apaleun anak aing aswata mah. Terang tuang putra mah aswata mah. Anu kapungkurna mah geuningan nyusut leho teh ku ieu ku panangan garing na pipi teh. Goblok sia teh kengek cenah. Wirang aing. Kitu ulah. Panuhunnya ulah bade ganggu ah. Di podaran sia ku aing. Ieu teh pejabat Astina wungkul deuleu. Aja dume sampean. Aja neko-neko sampean. Ojo leno sampean. Ojo lali. Ojo. Kayak Pak Ijo, kopi ijo daun rambutan. Ojo warkop.
Nah emangna kuring salaku manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu anjeun. Dumeh anjeun salaku panita, sumeh anjeun salaku pejabat negara astina teu bisa ieu diamarta mah adil teh geus sararea. Rata. Salira ngahina ka sim kuring teu naon. Tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawa